Mak, ayah paket COD tadi. Para paketna dibayar teh kumaneh? Bayar di mana duit nari emak? Kan isuk aing dibere duit sia teh. Hor, dia mah duit kerja aja atuh. Ari kitu teh ieu, pake heula we duit nu aya. Tibatan paketna diretur mah. Kamu dibayarkeun kayak kerjaan orang eueuh meureun. Sia mah dipake ku indung oge meni banget. Komo deui lamun dipake sedekah. Ari hirup rosok hitungan ieu. Komo sedekah mah ulah hitungan. Heeh. Ka mana maneh? Rek nyeseuh. Ya sakalian atuh kamu nyeseukeun cekek mak. Mana dia? Neangan naon, Mak? Neangan duit. Eta tadi di jaket aya duitan weuh. Aya, Tah geuning, mana dia keun? geus eueuh duit na oge. Tadi kamenakeun. Tadi teh anu minta sumbangan emak ka Imah. Jadi dibikeun we duit teh. Itu sia, nah mah dibikeun. Pancek emak oge pake heula we nu aya. Eta teh keur maya setoran motor sia teh. Mana dia keun sasana? Eueuh, Mak. Dibikeun kabeh. Eta si juri, nah mah dibikeun kabeh. Pancek emak ge ari sedekah mah tong sok hitungan.